Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumping sadayana singkuring salaku perwakilan ti kelompok Ramayana 12 IPS 5 bade nampilkeun pintonan wayang. Dina hiji poe aya 2 pamudahan nu ngaranna Rama jeung lanceukna Laksamana keur ngalaksanakeun misi numpes para raksasa. Nepi ka akhirna marahnena ngadenge beja ti Raja Wida di Kerajaan Widiha anu keur ngayakeun pasangiri pikeun neangan pasangan anu pas pikeun putrina anu geulis ngaranna Sinta. Lanceukna Laksamana nya manehna Junun ngabeberkeun busur Mahabrat hadiah ti Dewa Siwa. Nuragrag persis di tengah bunderan yang disusun. Akhirna sayembara dimenangkeun ku Rama. Sanggeus sayembara rengse kawina antara Rama jeung Sinta langsung lumasung. Sanggeus nikah Sinta cicing di tengah leuweung dadakan. Salila 14 tahun ieu cicing di Padang jeung salakina Raden Rama Wijaya jeung adik iparna Laksamana. Maranehna cicing di leuweung jeung Dandaka sabab dibuang ti karajaan Ayodhya ku Prabu Dasarata ku pamenta garwana Kakayi. Dasharata kapaksa nurut kana pamenta pamajikanna sabab geus kaiket ku sumpah salaku putra nu bakti. Dina hiji poe aya raksasa nu ngaranna Prabu Rahmawa nyusul jeung ngirut tiluana. Rahmawana nyaeta raja ti kerajaan Alangka. Manehna nempo kagelisan Dewi Sinta serta bogaan murek kabawa karaton sarta ngajadikeun manehna jadi ratu. Rahmawana ngarencanakeun nyulik Dewi Sinta ku ngaroba prajurit nu ngaranna Marica jadi kijang. Sinta nempo yen anak kijang teh lucu pisan jeung lincah nu uncat kalitu ka dieu. Tingali eta kijang abdi hoyong lewat. Nuhun Dinda Laksamana anjeun cicing di dieu. Leres Kakang. Sabarantos lebet kaleuweung anu langkung padet Rama Junun nembak anjeunna teras kancil barobah kayaan sareng ngajerit minta tulung niru sora Rama. Tulungan. Laksamana maneh ngadenge kitu perah kalaceuk. Tapi kuring kudu ngajaga anjeun Sinta. Tong hariwang atuh buru. Oke. Laksamana ninggalkeun Sinta anu ngungsi di bunderan anu dijieun ku Laksamana. Tapi Rahwana pinter nyamar jadi petepan kolot jeung sulumpet haus. Rahwana teu bisa asup ka jero bunderan tapi manehna bisa membujuk Sinta keluar mawakeun di cai. Punten teh Abah tiasa nyuhunkeun cai teu Abah haus pisan. Sakedapnya Abah antosan. Sinta teu sadar yang leungeunna geus kaluar tina bunderan. Rahmawana langsung nyepeng leungeunna Sinta tuluy ngajak lompat. Rama jeung Laksamana sedih ningali Sinta anu geus diculik ku Rahmawana. Sabab teu gampang pikeun nyokot Sinta ti Rahmawana. Akhirna Rama mutuskeun minta tulung ka Warana atawa setan monyet anu dipiping ku Panglima Hanuman. Hanuman, tulungan abdi nyendak deui pamajikan abdi. Sinta ti Rahwana. Lawan kami hayang nulungan anjeun naon nganjaran urang. Saparapat kebon cau Alengka bakal milik anjeun. Mohon kami daek mantun anjeun. Masalah kahiji anu disanghareupeun
ku rombongan nyaeta nyebrang walungan kusabab teu kabeh anggota tentara kera bisa ngampung Rama minta tulung ka baruna dewa anu ngurus cai barudak nolak lantaran teu hayang meunang aub dina perang ieu. Tulungan abdi nyebrang ieu walungan baruna hampura Rama abdi teu tiasa nulungan. upami anjeun teu tiasa ngabantosan abdi nyebrang ieu walungan baruna abdi bakal ngagaringkeun ieu walungan ku panah abdi. Barudak ngadegdeg mikiran pilihana ngan ukur bisa binasa bisa kuliah cai atawa ngulungan invasi Rama. Jadi baruna nawaran nyian sasak sarta dina waktu anu singet eta sasak eta direasekeun tur manjang panjang dina asma cinta. Pasukan monyet naranjang karanjaan alengka sarta perang gede teu bisa dihindari. Rahwana balik deui sia permaisuri si cinta lamun teu ku aing paehan sia. Moal bakalan ku aing balikeun soal aing geus geureug ka Sinta. Lamun kitu moal aya pilihan deui ku aing sia bakalan dipaehan nepi ka getih nu di awak sia beak. Sok wae si Ari wani maehan aing moal bakalan bisa sia maehan aing. Modar sia Rahwana. Iya. Rama sia bakalan ku aing paehan dewa. Akang ku abdi dibantuan ieu pake anak panah ieu ambe bisa nembus ka awakna Rahwana. Mana adikeun? Bakal modar sia ku panah ieu mah. Sok urang bak aing bakal mana eta moal sieun aing mah. Pas Rawana entos ngomong kos kitu deui kusabab Rawana ngaramehkeun teuing ka si Rama. Jadina Rama make senjata basta langsung bisa nembus ka dada Narahwana. Sia Rama nyeri awak aing kabakar. Tah modar sia ka belum Rahwana sia bakalan nyesel geus. Nganggap remeh ka jelema kos aing. Aduh dewa. Pas Ramawana kabeulem kana panah Rama langsung si Anoman jadi gede kabantuan si Rama manehna mawa baru gede ti gunung langsung dialungkeun ka Ramawana jeung ditindihan ku marina ti luhur. Modar tas ya bengot weh dicet jadi warna berem gagayaan sia tumantah. Goblok si dunya kabino sia malang dirut dia bangsat. Raja raksasa anu panguatna akhirna gugur sarta akhirna Sinta direbut deui ku Rama. Tapi saenggeus Rama jeung Sinta balik deui ka Ayoya, Rama kumaha bae leungit kepercayaan ka Sinta. Abdi teu tiasa percanten ka Sinta laksamana. Kumaha teu percaya Rama? Mangbulan-bulan anjeunna nahen kasangsaraan Rahwana. Tapi kumaha anjeun teu percaya ka Sinta? Sebab geus mangbulan-bulan kuring teu nyaho kajadian di Alengka. Kumaha carana abdi tiasa mastikeun eta. Abdi teu percanten eta kecap kaluar tina sungut anjeun Rama. Nalika Rama balik anjeunna nyandak Sinta ka Kolasa sarta Barata balik tahta kerajaan Kolosa ka Rama. Rama jadi raja di kerajaan Kolosa tapi kesenangan eta sakedik. Sinta geus teu suci deui laksamana. Kabeh ieu omong kosong, sumpah Sinta moal hianat ka Rama. Rama teu kedah ngadangukeun masalah anu aya di luar. Tapi maraneh teh umat kami kumaha carana kami jadi raja nu hade lamun maraneh henteu percaya ka ratuna. Eta nahan anjeun kedah ngareungkeun sagala omong kosong ieu.
keputusan gede ieu dicangking ku Rama anjeunna marentahkeun yen ujin kamereneaan dilaksanakeun pikeun Sinta ngalangkungan seuneu anu ngabledug anu luhur. Upami Sita salamet ngalangkungan eta maka moal aya ragu dina Rama. Abdi bade ngayakeun tes pikeun Sinta Laksamana. Uji naon eta Rama? Uji seuneu kasucian pikeun Sinta. Upami Sita tiasa ngaliwat seuneu kasucian maka teu aya deui ragu dina kuring Laksamana. Nah anjeun masih bogoh ka Sinta. Emang Laksamana kumaha anjeun bisa nanya kitu? Sabab maneh ngayakeun ujian ieu ngan saukur nutupan kahariwang dina hate kan. Sementara eta Sinta pasti bisa nuju ngalawitan seuneu suci. Tapi anjeun Rama moal pernah bisa mareuman kahariwang dina hate anjeun. Isuk-isuk Sinta lempang keluar nuju seuneu suci anu ngagedur disaksian ku Sakumarahaya Ayoda. Prosesi nguji kesucian Sinta dimimiti tetela naon anu diomongkeun ku Laksamana teh bener. Sinta anggun keluar tina seuneu suci. Tanpa tatu seeutik Rama akhirna percaya kana kasucian Sinta. Saprak harita manehna hirup deui kawasan manehna tentram tur harmonis tungtung. Jogetkeun. Jogetkeun. Kumaha ieu mukana?